Cerita saran dokter rawat jalan. Aduh, dokter teh mere saran keur majang magering kita gawe deui lah. Tuh, diam. Sini liatin. Tuh kelihatan. Indok kamu. Oke. Oke, cai panas ya. Kita. Kangkur caw. Awal. Ngopi. Kurang sekarang ngerokok. Asli orang mah. Aing mah teh. Cara aing meuli mah. Aing mah tahu osok. Cing mah sering. Oh, anak buah saya. Heeh, nu eta. Heeh, kamari teh muriangan. Teuing ngomong namun si dokter. Ayo ke tas ngopi lah. Ya. Mas, ditanya ya. Geus ka dokter mah. Geus ka dokter mah. Kumaha cek dokter? Kan mere saran dokter teh. Kita ngarawat jalan. Lain rawat jalan. Goblok rawat jalan. Cerita Matahari Ayat 2. Ji, sebenarnya Ji. Ayamnya bos sekalian main sekolah. Kurang baik itu sini lu bisa. Oh, bukan artinya. Aduh, bos. Musik, bos. Ji. Aduh. Iya, saya enggak. Panas. Musik tapi dah yang lalu kumaha Ceng? Ini panas sih. Panon poe na gaya jua, bos. Mua. Heeh. Gimana ini? Apa nih dulu Ji? Apaan dia hiji, bos? Oh, Naon maksud ceng mane goblok teh. Cerita anak buah sengklek nilap duit dunungan. duh, Pak Guru, enak mah keur sisi balong ge mah ngopi ngerokok enggak? Oke, nah tuh. Mantap pisan. Bukan Pak Guru. Tanyakan. Oh, Pak Guru kita aya. Aya Aya ieu yang meser nama ya. bos lah bingung pokoknya teh. Kita aya nu meser apaan ada? Sekiraku kebenaran aya lah ieu anak buah geblek ya. Cik, Cing Riam meraya. kebenaran ya. Urang teh yang ribut jeung kopi. Pang meulikeun ka warung kasih abelnya. Kaluhur ka ditu nya. Ya, siap. Kade ya rokok Siap, sabungkus, kopina 2, mana emang kewe diberi kita nya? Ya. Nah, ya. Kade ya? Ya. Ayeuna Ayeuna ulah heula. ade pokok. Ya, kade nya. Siap. Tuh, yak naon mana ceng? Ya, kubu genan euy. Kita nu kontrak kopi si Obos. Jeung naon? Di kopi. Oh, siap. Bener teh ieu teh. Benar cenah mah. Duitnya mana? Kamu bos. Oh, siap. Yo, pina. Kakek bos. Ayo bieu teh. Asan dikasih Aceng. Heeh, Pak Guru. Kumaha sih? Kan ieu rokok jeung kopi ieu. Iya, mah kerjaan. Heeh. Yang mudah-mudahan mah ulah sigan Allah geus bae kumaha deh. Oh, si baheula teh nikah ka manehna. Nya, ari duitnya mah ditarima. Heeh. Kaditu indit.
kan sok rada ditilapkeun si eta mah. Aduh, aing mah bahaya jeung bae eta duit kan 100.000 na ya. Kacau ieu mah euy. Tungguan heula nya. Tungguan heula nya. Mahal ya. Lamun aya kabaran naon ya. Kopi teh. Ku bos ya tadi aya hampir setengah jam ieu. Aing naon tadi lebih disebutkeun. Saeuy asa. Nah, aya ketang bos. Alhamdulillah bos, aya tapi panjang umur gini. Aduh bos ya, ampurannya mualami da aya perlu nih. Ka mana-mana ieu mah ngopi heula Iya, kebuanan kurang heula euy bos, sapada buka naon ieu. Kita nuhun nya, nuhun nya. Ya, siap bos. Nuhun. Ngopi heula bos ah. Gila kan tadi tuh ngopi ya tuh. Ya bos. Bos punten. Maaf ya. Tadi teh aceng nyandak rokok sareng kopi 2. Mun tak acan dibayar. Nu balik. Bener bos. Iya tadi teh tah. Saksina ya Pak Guru ya. Iya ku saya teh dititahnya. Kebenaran ya ceng beli kopi ke Abel jeung rokoknya dibere 100.000 nya bos 100.000 ya duit nang si aceng pas dia balik teh bos pulang nah di si Abel ada receh sih nama tak kebenaran ya Abel ke dia abi teh minta pulang. Aduh da tacan mayar bos. Bos Tanya aku mah. suudon teh balik dasar anak buah sengklek aing anjing gregetan aing Buru-burunya sih. Urang mah disusul bos ada kadinya bieu deket kene ya. Bos kumaha saya can? Keur neangan kene si aceng can datang. Ka mana tuh nya? Teuing kuku. Sangat bos sengklek. Carita anak buah sengklek nilap duit dunungan. Duh, Pak Guru, enak mah keur sisi balong ge mah ngopi ngerokok enggak? Enak tuh. Mantap pisan. Bukan Pak Guru. Anjaka, pikir Pak Guru kita aya. Aya ieu jang meser nama ya. Aduh, bos lah bingung buku ya teh. anu teu aya nu meser apaan ada. Kira aku kebenaran aya lah ieu anak lek buah geblek ya. Cik Riam meraya. kebenaran ya. Urang teh hayang hudud jeung kopi. Pangmeulikeun ka warung kasih Abelnya. Kaluhur ka ditu nya. Ya, siap. Itu kade ya rokok Siap, sabungkus, kopina 2, mana emang kewe diberi duitnya nya? Ya. Nah, ya. Kade ya. Ya. Ayeuna Ayeuna ulah heula. kade pokok. Ya, kade nya. Siap. Tak naon mana ceng? Ya, kubu genan euy. Kita nyukut rokok si Obos. Jeung naon? Di kopi. Oh siap. Bener teh ieu teh. Benar cenah mah. Duitnya mana? Yang bos. Oh siap. Ya, pina. Kakek bos. Ayo bieu teh. Asan itu si Aceng. Heeh, Pak Guru. Kumaha ge? Kan ieu rokok jeung kopi ieu. Iya, mah kerjaan gitu. Heeh. Yang mudah-mudahan mah ulah sigan geus ya. Kumaha deh? Oh, si baheula teh nikah manehana. Nya, ari duitnya mah ditarima. Heeh. Kaditu indit. Kan sok rada ditilapkeun si eta mah. Aduh, aing mah bahaya jeung bae eta duit kan 100.000 na ya. Kacau ieu mah euy. Tungguan heula nya. Tungguan heula nya. Mahal ya. Lamun aya kabaran naon ya. Kopi teh. Ku bos ya tadi aya hampir setengah jam ieu. Aing Naon tadi lebih disebutkeun. saeuy asa. Nah, aya ketang bos. Alhamdulillah bos, aya tapi Panjang umur gini. Aduh, Aduh bos ya, ampurannya mualami da aya perlu nih. ka mana-mana ieu mah ngopi heula Iya, udah. kebuanan kurang heula euy bos, sapada buka naon ieu. Kita nuhun nya, nuhun nya. Ya, siap bos. Nuhun. Ngopi lah bos ah. Gila kan tadi tuh ngopi ya tuh. Ya bos. Bos punten. Maaf ya. Tadi teh aceng nyandak rokok sareng kopi 2.
Mun tak acan dibayar. Nu balik. Bener bos. Iya tadi teh tah saksina ya Pak Guru ya. Iya ku saya teh dititahnya. Kebenarannya ceng beli kopi ke Abel jeung rokoknya dibere 100.000 nya bos 100.000 ya duitnya si Aceng pas dia balik teh bos pulang nah di si Abel ada receh sih nama tak kebenaran ya Abel ke dia abi teh minta pulang. Aduh, tak can mayar bos. Bos Tanya aku mah. sudon teh balik dan dasar anak buah sengklek aing anjing gregetan aing bos. Buru-burunya saya. Ampun. Urang mah disusul bos ada kadinya bieu deket kene ya. Bos, kumaha tuh saya can? Kurneangan kene si Aceng can datang. Kemana tuh nya? Teuing ku.